Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya. Tepang di sareng tata dan nami haja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Eulis Titi bagian ke-10 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Eulis Titi kalawan teu talang kede geblus bae ka dapur, gus ka kolong dapur. Untung didinya teh teu aya hayam, mun seug aya mah tangtu matak gareuwah. Saterusna Eulis Titi ngadedempes. "Saha?" Polon ma omah ti kamarna. "Kuring bi," ceuk nu ti luar. "Kuring saha?" "Kuring karta sareng ieu Den Juju." Memang samulangna teu cigembreng Den Juhana make panasaran hayang neangan Eulis Titi. Maksudna mah hayang mulangkeun wiwirang anu cikeneh karandapan ku manehna. Nu matak harita keneh terus bae nyusul ka bojong ka indungna Sudrajat nu jadi indung terena keneh Den Juhana. Sabab memang aya sangkaan tangtu Eulis Titi baris kadinya minggatna. Da ceuk Mang Karta di Eulis awang mah sidik suwung. Ma omah rek muka panto teh hararesenaker tu da mere heula kasempetan ka Eulis Titi pikeun jumput buni. Sarta sanggeus katembong mah Eulis Titi asup ka kolong dapur kakara ma omah nyampeurkeun ka panto. "Geuning Mang Karta sareng Den Juju," ceuk ma omah bari brai muka panto. "Sumuhun bi abdi." Den Juju buru-buru unggah kana golodog bari ngelongo ka jero imah. "Aya naon Aden bibi mah sarariwas naker? Sareng apaan Aden? Sanes rendengan ayeuna teh?" Ceuk ma omah neger-negerkeun maneh bari sebunga deg-deg. Lamun ti berang mah moal teu kajeung nyiakna beungeut ma omah teh. Ngan untung ti peuting. Nyata bibi si Eulisna minggat sugan aya ka dieu. Bari bus Den Juhana ka jero dituturkeun ku Mang Karta. "Teu aya Aden ka dieu mah. Mau nya atuh ka dieu wayah kieu sareng moal oge rudeungeun," ceuk ma omah api-api teu nyaho. Bus Den Juhana ka dapur bari lenga-lengo kana balik panto jeung ka goah. Tapi lapur teu panggih da puguh nyebutna teh di kolong. Mangkaning Eulis Titi lebah dinya pisan ngajopakna anu di luhurna dipake nangtung ku Den Juhana. "Mangga wae Aden upami aya mah da bibi teh teu rumaos kadongkapan. Sareng piraku atuh becik-cik ka dieu," ceuk ma omah bari nangtung deukeut panto kamar. "Bibi, abdi henteu jadi kawin ka si Eulis teh lantaran mangklukna minggat. Bisa jadi meureun manehna teh geus digadabah ku si Ajat. Ieu kabeh kajadian gara-gara si Ajat. Damun seug teu digoda ku si Ajat mah, si Eulis moal kajadian kieu." "Har ari Aden, apan pun anak mah parantos lami teu aya oge ti dieu teh. Sareng nahan neubeuhkeun kapun anak, asa teu tuah teu dosa." "Teu tuah teu dosa. Pangna timbul kajadian kieu teh, tangtu si Eulis dipapatahan ku si Ajat supaya dina waktuna minggat da moal luas manehna kabur peuting-peuting kieu lamun seug henteu aya nu mawa mah." Den Juhana moronggos bari lunlak cangkeng. "Ih, na ari Aden bet benduk ka bibi." Ma omah ngarasa teungeuna ari sagala rupa kejadian ditembeleukeun ka anakna mah. Ngasa deui atuh nu wani ari lain si Ajat mah. Tapi teu nanaon ari eueuh di dieu mah. Tangtu meureun dibawa kabur jauh ku manehna. Ngan lamun datang manehna ka dieu bejakeun yen ti semet ieu ulah ngaku dulur deui ka kuring. Sarta mun manehna datang deui ka dieu ulah sambat kaniaya bongan geus ngawiwirang ka kuring. Kecelik bae Den Juhana turun di timah nama omah. Ti ditu namah meureun meupeus keuyang murang maring. Ku kitu namah memang sok sanajan ceuk batur ma omah teh urut indung terena, tapi ari Den Juhana mah teu ngaku da ceuk pikiranna moal nya ramana nyaeta Juragan Barata boga pamajikan kalanjang nepi ka boga anak mah. Sok sanajan Sudrajat disebut adina oge, tapi keukeuh teu percaya. Dumeh kasienan warisan dibagi dua jeung Sudrajat nu memangna ayeuna dikawasa ku manehna. Kitu ari sanyana mah pangna Juhana cecep ka Sudrajat jeung ka ma omah teh. Ku sabab Den Juhana ngancam-ngancam kanu jadi anakna, ma omah mah teu nembal deui lantaran sanajan ditempas oge kalah kanimbulkeun Raja Wisuna bae. Ongkoh kapan harita teh keur ngilungan Eulis Titi anu jadi bebene anakna pribadi. Saleosna Den Juhana kira sapanyepahan mah ma omah tacan wani nyalukan Eulis Titi. Lantaran curiga bisi aya nu ngintip. Tungtuna nepi ka aya sajam nama ma omah diuk ngahulang teu puguhan nu dipikiran.
Atuh eulis titi oge tina bakat tingkut capek urut lompatan basa minggat tea. Tungtungna nepi kareupna kasarean di kolong dapur. Sanggeus simpe pisan kakara mau omah turun ka dapur. Maksud mah rek nyalukan eulis titi ngan kasampak teh eulis titi tibra sare. Atuh kacida ruaseuna nama omah teh marukanana eulis titi kumaha onam. Lis, eulis, hiap gerap icil. Dedeh teuing eulis. Nah nasib urang teh goreng-goreng teuing. Ceuk ma omah bari ngenyang eulis titi. Korejat eulis titi hudang tuluy ngarandang bijil kaluar. Ti wudu beuki tambah kalotor. Puguh pepakean baraseuh ari pek kokorondangan di kolong. Atuh teu kira-kira ngahlas nama omah mireung eulis titi kitu kaayanana teh. Teu loba carita deui, eulis titi terus dibawa ka sumur di mandian ku ma omah sarta sanggeus bersih sarta geus dipisalin. Bari ngadedempes jeung harewosan. Derek-deg eulis titi nyaritakeun kalakuanana tadi basa minggat. Teu wudu ma omah reumbay yang cerikan eulis titi. Kitu deui eulis titi bari nyarita teh toleh inghak-inghakan ari rasku nasib pribadi anu asa kacida dibedakeunna jeung nulian. Kirawan si Janari eulis titi maksa bae rek indit deui ti dinya. Lantaran dirina ngarasa teu aman lamun seug cicing di imah ma omah mah. Emak, eulis teh sanes nampik pangasih kana kasayan emak. Namung upami eulis aya di dieu, tangtos matak jadi nambihan kasesah kanggo emak. Eulis parantos buleud emutan, sejamios deui ka Bandung, sakalian bade milarian Kang Ajat. Duh, Kang Ajat, abdi tulungan. Ceuk eulis titi bari sumegruk. Eulis, emak teu bisa kumaha ari eulis kitu mah niatna. Emak mah sambung doa bae mugi-mugi eulis ditang tayungan ku Pangeran Nu Maha Kawasa, mugi asing salamet. Samulang ti imah maonah, Den Johana bari diantir-antir ku Mang Karta henteu buru-buru balik. Kalah terus bae kekeleyengan kasaban lembur, maksud mah neangan eulis titi. Tapi atuh da kawan tuti peuting, batur mah lagu sare. Ari ieu kaos laku bangsat, teu kaup aya nu garandang-gerendeng di jero imah. Terus ditoong tina bilik susuganan eulis titi aya nu ngampihan. Tos weden lah enjing deui, ongkoh parantos wengi ieu teh. Anggur urang mulih, Mang matos tunduh, ceuk Mang Karta ka Den Johana. Kelanan Mang, ieu teh panasaran keneh. Hayang bisa males kanyerian, lamun can bisa males teh, kajeun teuing paeh jadi setan moal woleh panasaran. Walon Den Johana sewot nakar nyaritana. Sumohon atuh Den ari ngagugu nafsu mah moal aya tungtungna, tapi kapan ieu teh wengi, keun bae enjing deui lah. Diseheg we ayeuna aya nu nyangka awon ka urang, curiga wayah kieu mah. Nya atuh hayu we urang balik, tapi isukan emang kudu daek neangan, sugan aya di Bandung atawa ka mana, mun panggih kusur be sakalian. Sabot Den Johana baralik ka pangisapan, bari mawa hate anu mentegeg ambek dumeh kahayang anu geus heubeul teu laksana. Teu wudu amarahna ngagugudug lir gunung anu rek bitu. Karasana panas kan awakna. Ongkoh Den Johana ngarasa wiwirang ku dipangminggatkeun ku eulis titi dina mangsa rek pangantenan pisan. Den Mang Madui ka dieu we nya, da parantos caket ieu. Ongkoh ieu tos teu kiat ku tunduh. Ceuk Mang Karta bari ngarandeg lebah lawang dora imahna Den Johana. Nya jig we, tapi omatnya isukan kudu ka dieu deui. Den Johana nyaritana dari anaker dumeh ka panyawahna. Atuh leos bebang kata mah mulang ka imahna bari gegelendeng. Ngarasa munapek nganganteur Den Johana nepi ka beuting kieu, da cecak mun lain kadurunganna mah geus sangeukeun. Memeh bus ka pakarangan imahna, Den Johana ngarandeg heula, bari ngabiri gidik lantaran tiris katebak angin peuting. Oge hatena make aya rasa sesebelakan sagala. Teu puguh-puguh hate ratug tutugulan, jeung ngarasa sieun rek asup ka imah teh. Aya naon ieu teh? Tara-tara ti sasari make ratug sagala. Juringkang, tinu paek ayang nu ngajuringkang duaan. Ngaliwat deui kana dapuran tangka cau, geuk cari ngogo panonna mencrong kalebah nu keur nangtung di lawang dora. Keteuyeub, Den Johana maju asup ka pakarangan imahna. Sanggeus nepi ka panto hareup, cetrek buka kunci, brai panto muka. Barang rek nutupkeun deui panto, kadeng aya nu ngagerowan lelaunan. Den, cek tinu poek. Saha? Den Johana bari nolol di ti panto, panonna rerat-reret kalebah tetangna sora. Abdi Den.
beri rongheap tinu poek aya nu ngajuringkang nyamperkeun si horeng si Abdul jeung si Uhe anu daratang peuting-peuting teh. Keur bah keheul tas kejadian kawin teu tulus. Ari torojol peuting-peuting si Abdul jeung si Uhe anu sakilat dina alam pikiranna Den Johana tang turek nagih buruhan anu kungsi dibadamikeun demit 2 bulan ka tukang. Ku datangna pelatuk-pelatukna wayah kitu, Den Johana lain atoh malah ngadatangkeun amarahna da ceuk pangrasana lamun seug Ibu Jule henteu nepi ka cilaka mah wiwirang nu ayeuna karandapan teh moal kasorang malah boa geus beres deui papanganten jeung eulis titi. Rek naraon Abdul Uhe datang ka di wayah kieu? Den Johana nanya teugeg. Ih ari Aden jojo bendu bae. Abdi teh kapan ngahaja wengi-wengi ka dieu. Da meureunnan ari beurang mah kuriak teuing matak ibur salalembur. Walon si Abdul nembahna rada heuras, dumeh Den Johana nganyar-nganyari kawas ke jelema nu karek panggih. Oh, pok-pok ya perlu naon? Kapan itu geus peuting? Menta duit. Den Johana rada jentak. Ke atuh Den lanan moal nya nyarioskeun soal eta di luar kieu. Mangga we lanan urang dilebet ameh rineh. Walon si Uhe leuleuy nyaritana bari kalacat kana teras. Den Johana teu loba carita deui, leos bae asup ka jero, dituturkeun ku si Abdul jeung si Uhe anu dahara rudum sarung. Gek Dan Johana diuk dina kursi kitu deui si Abdul jeung si Uhe milu diuk hareupeunana. Duka naon anu dibadamikeunana antara Den Johana jeung si Abdul katut si Uhe di jero imah teh kawan tu haharewosan ngan diipat-ipatan bae supaya neangan eulis titi anu kabur atawa dibawa minggat ku Sudrajat. Lamun kapanggih mangsa bodoh laki mah rek dikumahakeun ge ngan si eulisna kudu kabawa. Kitu pesenna Den Johana ka usung esangna bari sok bae ngongkosan. Tah lamun kitu nya dunungan abdi Aden. Ieu mah ari jol ari poporongos. Geuning masih keneh butuh tenaga urang nya Uhe. Cek Abdul bari seuri nampanan duit. Brai panto dapur dibuka, juringkang. Aya jelema duaan di harudum sarung bari teu boleh luak lieu gajleng kanu poek. Les bae ngiles diteri ku poekna peuting. Si horeng si Abdul jeung si Uhe anu kakara bijil ti imahna Den Johana. Tadi nama Den Johana terek ambek ka usung esangna, dumeh rek kaperdayana teh nimbulkeun Rajapati. Tapi sanggeus si Abdul jeung si Uhe malik morongos bari ngancam, Den Johana ngaleketeu deui, anu saterusna ku si Abdul diperes duitna, ngan kudu neangan eulis titi. Isukna isuk-isuk keneh juragan sastra geus ngadep ke kantor polisi, ngalaporkeun yen eulis titi putrana teh kabur waktu rek dikawinkeun ka Den Johana. Harita anu narima laporanana Inspektur Sukanta anu meunang tugas nyusut Rajapati Ibu Jule. Kekelanan Pak, abdi teh asa-asa parantos kenal sareng Bapak. Kapungkur sanes kantos ngungsi ka Gambung, cek Inspektur Sukanta dari Naker. Leres Pak Inspektur, Bapak teh kantos ngungsi ka Gambung. Dupi Bapak anu ti mana kitu? Walon juragan sastra bari malik nanya, dumeh nya asa-asa deui. Jenengan Bapak teh ti kapungkur teu dirobihnya Pak. Ah henteu, tetep bae Bapak mah sastra ngaran mah. Walon juragan sastra bari kerung kaos nu bingung. Ke, antos sakdapnya Pak. Upami telepat, abdi masih keneh gaduh catatan kapungkur. Leos Inspektur Sukanta indit heula, ari pun cengis bari mawa bloknot. Inspektur Sukanta terus mukaan isi bloknot, imut Naker, bangun aya rusiah anu rek dicocogkeun jeung kaayaan juragan sastra. Janten Bapak teh kapungkur leres nya ngungsi ka Gambung di bumi Mas Duki. Inspektur Sukanta nanya deui ngayakinkeun. Leres, walon juragan sastra. Atuh parantos agengnya putra teh. Sumuhun parantos, nyaeta anu minggat teh Pak. Atuh nu minggat teh putra Bapak nu kapungkur teh. Sumuhun, walon juragan sastra bari tetep teu ngarti. Ari rek nanyakeun talete ka Inspektur Sukanta bisi kumaonam. Kieu Pak, tangtos pihak polisi milari satekah polah mung enjing, Bapak kedah ka dieu deui kinten tabuh salapan enjing-enjing. Cek Inspektur Sukanta bari neuteuk ka juragan sastra anu rampang reupeung. Teu kedah reuwas-reuwas Pak da sanesna naon, mung ayeuna mah mangga bae geura mulih. Sanggis dijerungkeun mah leos bae juragan sastra mulang deui ka Cigembreng. Bari dina hatena teu boleh heran, naon sababna pangna Inspektur Sukanta nanyakeun ngungsi ka Gambung jeung isukan kudu balik deui.
aya urusan naonnya. Dina urusan ayana Rajapati jeung panggarongan ke Ibu Jule teh, pihak polisi boga sangkana anu kuat teh kadua jelema nyaeta ka Kosasih jeung ka Sudrajat. Dumeh maranehanana aya potula patalina pada mika bogoh ka Eulis Titi ngan tacan manggih raratanana. Tapi sanggeus Eulis Titi kabur, anu pang dipicuriga pisan mah Sudrajat saluyu jeung sangkahanana Juragan Sastra anu nyodorkeun surat ti Sudrajat ka Eulis Titi teh minangka bukti. Ari kasih Abdul jeung kasih Uhe lain henteu curiga ngan eueuhna eta dua jelema teh aya laporanana ti lurahna yen maranehanana keur usaha ka Jakarta, malah make surat keterangan anu arinditna samemeh aya kejadian di Karangcengis bumi na Juragan Sastra. Isukna tabu salapan bener bae Juragan Sastra datang deui ka kantor polisi sarta geek diuk dina kursi hareupeun mejana Inspektur Sukanta. Sabot kitu kurunjung di aya haji anu diantar ku budak bujang. Mangga calik Pak Haji, cep, cek Inspektur Sukanta. Mangga Pak, ae. Ieu teh geuning Juragan Sastra, damel naon di dieu? Cek Pak Haji anu anyar datang. Ke. Ieu teh sanes Kang Haji Basar, ulun Juragan Sastra. Sumohon piraku lali deui ka Akang. Kumaha putra teh parantos ageng? Haji Basar saterusna nanya. Nu mawi Kang Haji, pun anak teh nuju aya dina urusan. Pangna abdi ka dieu ge ke kantor polisi. Har, aya naon kitu gan? Obrolanna Haji Basar jeung Juragan Sastra teu kebat lantaran kaburu ditempas manten ku Inspektur Sukanta. Kieu bapak-bapak, nu mawi diangkir teh patali sareng ieu putrana Pasastra nyaeta Eulis Titi. Wengi kamari teu aya waktos bade ditikahkeun ka Den Juhana. Ari abdi ras emotian kapungkur teh waktos ngungsi di Gambung kantos nyaksian hiji istri anu bade pupus masihkeun murang kali umur 5 tahun sareng nu hiji deui mah orok keneh. Reg Inspektur Sukanta eureun nyaritaana sarta ngareret ka Juragan Sastra jeung Haji Basar anu daria pisan neuteub ka Inspektur Sukanta. Upami teu lepat kapungkur anu nampi murang kali istri orok keneh teh Pasastra nya leres kitu. Bilih abdi hilap deui. Cek Inspektur Sukanta bari ngareret ka Kosasih nu katempona ngahulang gigireun Haji Basar. Leres Pak Inspektur, bapak kapungkur nu nampi budak lalaki teh malih kapan ieu pun anak teh Kosasih? Haji Basar dadia pisan nyaritaana bari nepak kana punduk Kosasih sarta ret di ka Juragan Sastra anu masih keneh bengong neuteub ka Kosasih. Ti tadi mah Kosasih teh henteu narik perhatian Juragan Sastra da sasat ngandung hate itu ieu oge. Lantaran Kosasih kungsi ditolak basa nanyaan Eulis Titi. Jadi ieu murang kalih nu kapungkur teh. Inspektur Sukanta malih ka Kosasih anu harita keur ngahulang bangun ayon di pikiran. Sumohon ta ieu pun anak teh, walon Haji Basar. Dupi murang kalih anu dicanda ku bapak, nah aya keneh kitu. Inspektur Sukanta malih nanya ka Juragan Sastra anu ngahulang bae. Masih aya keneh Pak. Kapan nu kamari teu aya teh minggat? Juragan Sastra nyaritana rampang reumpeng bari ret ka Kosasih jeung ka Haji Basar sarta ret di ka Inspektur Sukanta. Tah kieu bapak-bapak, pangna ku abdi dilawungkeun teh kahiji kumargi aya laporan ti Pasastra yen putrana Eulis Titi minggat waktos bade ditikahkeun. Kaduana pihak anu wajib gaduh kacurigaan anu kirang wajar namung saparantos ditaluntik yen sangkaan bapak kacep Kosasih teh pihak polisi mah teu medak buktos-buktos. Katiluna abdi hoyong ngayakinkeun nah ieu putra bapak-bapak teh. Murang kali anu kapungkur dipasihkeun ku istri anu bade pupus basa zaman di pangungsian atanapi sanes. Anu kabuktosan geuning leres akur sakumaha catetan-catetan anu aya di abdi. Jadi Haji Basar teu kebat nyaritaana. Sumuhun Pak. Jadi cep Kosasih teh rakana Eulis Titi putrana Pasastra sakumaha anu parantos diangkeun ku para bapak. Sanes kitu Pasastra. Sumohon leres. Masya Allah. Ieu cep engkos hampura bapaknya kasep. Tah geuning ayeuna mah ngembang boled. Teteh lah hidup teh lancek teges si Eulis anu ayeuna minggat. Jadi Eulis Titi teh pun adi bapak. Cek Kosasih bari goloyoh kana lahunan Juragan Sastra. Sanduk-sanduk menta dihampura. Enya kasep, bener pisan sakumaha kasauran Bapak Inspektur.
Dupi ayeuna ka mana ku kumingan teh teu aya minggat. Cek Kosasih. Nya kasep beuting kamari seulis lolosna teh. Walang Juragan Sastra bari ngeyembeng ku Cipanon. Atuh kitu deui Pak Haji Basar katut Kosasih pada ngembeng Cipanon. Duh eulis, hampura Akang teh eulis. Cek Kosasih bari ngaguguk cerik dina lahunan Juragan Sastra. Bapak sawios, eulis ku abdi bade dipilarian. Sanos ayeuna oge abdi sejamios milaripun adi. Duh eulis, hampura Akang. Hapunten deui Bapak, abdi parantos me kahoyong adi sorangan kawan tupoikeun damar. Kosasih masih kene nyegruk. Kalawan disaluyuan ku pihak kepolisian katut Pak Haji Basar jeung Juragan Sastra, Kosasih geus buleud tekadna rek neangan eulis titi. Cag baraya duwi kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-10 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beuris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Hadja pamit permios.